Dahar babarengan di imah tatangga, maka kokojo siluman buah kesabaran ngurus bubututan dibayar kontan. Kulantaran poe kamari si buni teh libur nyese, tah poe ayeuna mah teu meunang embung. Regenyang wening ye bubututan ti dua kamar teh dihijikeun jadi bersatu. Hayu besti urang teh terekelan deui kana tangga keong racun. Sok sanajan pagawean ieu teh sangat tidak disukai, nya wayahna we suka tidak suka. Dari geus jadi pagawean sapopoe mah kudu dilakonan. Atuh goloncorkeun wening ye si cai sebening kristalna. Alhamdulillah sok sanajan halodo, cai herang masih kene ngagoloncor. Atuh gebruskeun we eta si bubututan kotor teh kana mesin seuseuh. Tah ari geus pupuihan kitu mah antep we urang tinggalkeun. Tapi samemeh turun tina kanang Japati, tah ieu urang ngadudutan heula bubututan anu juragan. Kabeh bubututan geus dialah. Hayu besti ayeuna mah urang turunkeun ka handap. Tah ari pulang di jahitan kieu teh ulah waka ditinggalkeun. Langsung tilepan harita kene tuluy diistrikaan nepikeun kaberes. Ngarah henteu hanca deui. Da geuningan pagawean mah lamun dieureunkeun teh sok seungah nuluykeunana deui. Matak wayahna we pigawe. Tah jol aya telepon di sada. Ari pek teh si tatangga besti. Hayu cenah urang bebekelan di dieu. Hayu cekeng teh dengan senang hati. Da kabeneran ieu teh geus peurih beuteung. Atuh kalakakot ngojengkang eta si buni teh. Cul we kana pagawean anu keur dicabak teh. Tuh da sangu mah geus asak ieu teh besti. Kabeneran ieu aya susah sesa dina kulkas teh. Tah kokojo siluman ieu teh besti. Da kabeneran deui si tatangga teh beukieun. Tah ieu si bunit ngagoreng 3 siki. Cukuplah hiji ewang da baradegul. Tuluy we urang ngawadahan sanguna besti. Singkat cerita keur babawaanana geus beres. Bae makel nu kieu we saayana. Sok sanajan dahar eueuh deungeuna ge ari ngahuapkeun bari ngariung masok ngeunah. Tah ieu si bunit geus nepi di kediaman tatangga. Tuh nyampak teh aya tatangga hiji deui. Cing urang tempok ka dapur. Keur nanaonan atuh cenah pribumi teh. Ari pek teh can wet nanaon geuningan besti. Can masak-masak acan cenah. Panas rurusuhan kuring teh. Tah tuluy we ieu dibantuan ku tatangga hiji deui. Tuh si bunit ge jadi we mantuan. Ari sugan teh bakal langsung dahar nepi ka dieu teh. Ari pek teh kalah kot diajak konser. Singkat cerita konserna geus beres. Hayu teu kuat ieu beuteung geus babeledagan. Atuh ngariung we ning ieu si bunit jeung sapara kanca teh. Bari nanahaon besti daharna ge jeung nu kieu we ieu teh eueuh anu spesial. Eta apanan ketang aya kokojo siluman. Singkat cerita ieu beuteung geus pinuh dieusian. Hayu we besti urang nuluykeun pagawean. Ke semet mana tadi teh nya digawe teh. Oh heueuh ieu tilepaneun. Tapi kela-kela asa mending nilepan heula atawa ngabersihkeun heula nya ieu teh. Urang ngabersihkeun heula we besti. Urang taraptikeun heula pagawean anu di luhur. Ngarah henteu hayu wae pulang anting ka luhur ka handap. Ari pek teh keur ngabersihkeun. Naon cekeng teh eta teh siga duit. Ari pek teh heueuh we sia besti. Alhamdulillah 1 juta ning tah. Lumayan we keur ngagenti mesin seuseuh ieu. Atuh tuluy we disangsangkeun ieu bubututan teh. Singkat cerita bubututan geus nyarampai kabeh. Hayu we besti urang nuluykeun hanca anu tadi. Tuh nya cekeng ge naon. Nuluykeun hanca pagawean mah sok seungah hawana teh. Bongan atuh da tadi si tatangga ngajak bebekelan. Pokona mah salahkeun we si tatangga make jeung ujak-ajak atuh da. Jadi we dae ning tuh ari pulang dieusian mah beuteung teh. Tunu hawana teh teu katulungan sia besti.